hayok anjing di ebol mumu goblok. Wow. Piraku di kebon ih. Di mana tuh hayang mah apanan di apartemen mah pinuh loba open beta, open DO. Dung itu temuan bogan, lain. Kan bogan temu tuh. Cigo, itu rawas gitu bulan puasa di Cairan ini. Tembak oh. Salaki mulur wae pegawaian teh. Di horeang kieu. Ayo anter ke pasar. Pegawaian teh mulur wae. Gawe naon atuh sok wae jemput teh. Guru ahayu. Guru atuh ahayu. Molor wae. cok kulina hayok anjing di ebol mumu goblok. Si anjing. Bang naik boy ke jalan teh. Kemana mana? Iya dong. Orang teh rek ka bengkel. Motor orang bermasalah dong. Kudu ka bengkel atuh urang ge bisa emang rusak naonna. Weng, orang teh rek nyarpis tangna. Soalna iker bulan puasa kita sebelum sorangan ke warteg emane weng. Siap mah lain nyerpis mustang, nyerpis beton berentak. Atuh launang niru. Iya dong kalau bebasnya ngarep mana? Bung aing geuleuh nyeun lagi geuleuh teh. Make sangcut nyeuna. Ih. Di bola nya Tak buru ya tak. mau liur euy. Wah, belagu bro. Padahal anjing nyet-nyetnya merake tangju jeung baju kana euy, semuanya dibuli ge euy. Bro, mana ya jangan kodok nya. Gimana mana nyet ya merake dangdut, merake baju, moal kalau dibuli ge keur dagang. Bergadang we teh kieu. Pada kuburan mah naon kitu ieu sare di dieu. Itu jelema tempok karena naon ini sare di kuburan. Biar bawa yuk. Nah, kayak naon campur kieu.
Manrobuka. Wa imamuka. Sugan aing maut. Karobong Sia ngararuas wae sia. Sampai balik kulit aing. Si anjing eta nu ngabok di mana wae. Aing jairan.